Alhamdulillah hari ngecelumur mah bebenangan keur buka lah. Sok sieun papang si kakek we di jalan aduh ya. Waduh aya si Abah ka dieu eus mangga itu keur dicor di di bejaanna kurang ah. Bah. Karek mah diomongkeun ku aing geus papang jeung si kakek ah. Ai bare ka mana? Ada mana? Ka kebon deui. Ada ka saung. Aduh wayahna ayeuna bah di ditu teh keur dicor jalan teh. Keur dicor wayahna abahna jalanna motong jalan we abah motong jalan jalan abah wayahna we aduh wayahna di bajana itu sih kan dicakan pi omongan batur ke kaliyakan pi omongan deui aduh motong jalan abah wayahna motong jalan ke dirinya memang tage deket daripada pi omongan batur mending motong jalan abah motong jalan aduh aing ngakur mah kurang kumaha bejaan wae ka abah mah motong jalan heuh wayahna we tak ka dieu tah bah tak ka dieu tah motong jalan tak ka dieu tak itu ka pasir tuh tak ka dinya jalanna bejaan sok aku kulunuk wae tong kurang percaya jelema teh ampun aing ah wayahna kade banyak si kakek teh potong jalan tapi guntingna teu mawa anyakeun deui ka kakek oh itu si Abah kalah mantog deui bener teu percaya beungeun jelema eta mah beuke ari Abah rek kalah mantog di ka dieu teu percaya leuy teh apa tadina rek motong jalan lain heeh mana guntingna atuh gunting mah ya Allah kudu make gunting segala rupa abah teh kumaha teh apa kita motong jalan kan kudu gunting baru motong jalan teh motong jalan sekurang lagi abah motong jalan kalau motong jalan teh kudu gunting baru kakek ih ampun lieur aing abah mah anu kakek nu lieur ah sing motong jalan segala heueuh pan teh abah teh narek jalan dieu heeh cek urang teh bah keur dicor di ditu mah wayahna abah motong jalan motong jalan teh kudu ku gunting meureun kakek sia teh nanaon ka kudu ku gunting putang potong teh teuing alieur jeung abah mah aing mah make kudu ngagunakeun gunting sagala rupa astagfirullahaladzim maneh nu lieur mah teh potong jalan cuma beurna naonna tanya kudu kokokot bar ku kieu sia teh ampun kudu ku gunting naon oge potong potong teh matak aing mah embung panggih jeung nu gumah ge mau teh jadi lieur otak urang mah kurang kumaha meh deukeut motong jalan. Aduh, ampun si kakek ngalilieur wae ka aing teh lah. Lain ngalilieur hari kitu mah ka aing sia teh. Mun aku mah ge kudu ngalilieur he. Ngaku mah kudu ngalilieur. Tidak motong jalan kudu ku gunting mah teh ku gunting ari ya kudu motong jalan. Heueuh motong jalan supaya deukeut motong jalan. Kok kudu ku gunting meureun. Ampun aing najis kitu-kitu teh mah soalnya ngan kepanggih wae nu kitu patutnya jeung tukang gemo atau yakin galudetkeun deui. Arek dipaksakeun ku aing lah. Arek dipaksakeun ku aing geus lah. Tuh nya. Badegong-badegongna aki-aki eta sabaraha teuing. Engke kacankeun ku warga tah yang diguplak meureunan. Kabina-bina titah potong jalan ka dieu. Ih ampun teuing tah nanyakan gunting. Keur naon gunting? Sia mah kakek pan tadi teh potong jalan teu bare guntingna geus jalan ieu aing geus jalan ieu ayeuna mah geus. Oh sabaraha teuing abah lah teu beunang dipercaya mah aing tah potong jalan ka ditu teh potong jalan kan supaya deukeut. Tah tah nanyakeun gunting jorek itu hayang digeplak ku warga katincakan coran di ditu tuh. Najis aki-aki. Aku baha aing ge siapa ke siapa rudetkeun sia mah. Mantog ka dieu ka saung ka aing ayeuna mah. Mana orang belum kasih kakek ayeuna ya? Siapa itu? Siapa? Mau minta duit jelema eta rek naon tah sok ka dieu sama. Tanya bajar, minta duit meureun da ka bos atuh. Yah, bos caduk kah bos naon. Cager. Ya deh. Kau bisa lah. Oke, kurang nyakenya. Rek naon ka dieu? Hah? Naon? Arek naon sakala pernah silaturahmi kakek. Silaturahmi naon juga? Astagfirullahaladzim ka poho deui eta silaturahmi. Ayeuna teh lebaran teh urang mah nya euy. Ini ka poho deui si kakek mah banget teh. Lain ka urang ge nyangka teh minta duit teh. Ada duit? Tuh nya sangkana teh minta duit lah ka duit orang silaturahmi kakek. Oh, silaturahmi. Heeh. Masa mun ngikutna kana soal duit urang eueuh duit mah ti ayeuna dibejakeun urang mah. Ya, sok disebut cari nungki ya tuh lah. Bogaeun teh lah. Jelema eta mah percayaan sok mung teh. Da memang nanti ka dieu tara kan duit urang teh saeutik wae mah. Ya, mata teh goreng tungtungna mata kurang sok mung kedatangan si Abah mah. Tara kita duit tadi na oge ti ditu teh ngan sakalian silaturahmi. Nya tah bah abdi ge kitu. Cita-cita teh video abdi ge pan ngiluan pernah. Abdi mah nyungkeun THR we ngumpul. Tah iya bari. THR mah abah mah teh bere. Ini bere. Urang henteu atuh nya. Urang henteu. Aya mah da langkang iluana.
Mun gitu ngapoin ngiluana meureun dibere. Alhamdulillah di THR manehna teh geus basihan ka abah mah. Aya abah rek minta di naon atuh mah? Minta di naon aya? Apan aya sesa da di kamari ge. Maka jeung sesara pan heula ge geus lunas. Itan lunas teh kakek anu 100.000 teh. Basi kene aya teh tah dina uirna ge. Pan harita teh abah sesana teh abah teh harita kurang dibere eta teh aning minuman Coca-Cola. Eta Mah nya mah ka diruaskeun kudu kitu patuh anu teh. model teh abah. Banget si kakek mah. Kita karasa beureun abah. Memang ya jaga karasa kadahar kurang ngan eta bageul perhitungan minuman segala. Ari Coca-Cola mah THR meureun anu kitu. Aduh heuh batu oge THR. THR mah berarti geus harita jeung kue nih kue sakaleng ka abah. Padahal kudu ngarasakeun abah eta sesana. Kue sakaleng. Heuh kue sakaleng jeung eta nih minuman harita. Eta sesana teh. Wah dibuku. Perasaan mah dicokot deui kue sakaleng teh ieu. Sok tuhnya abah mah pikuna teh kitu. Dicokot deui. Teu ceuk gitu mah. Teu ulah di deketan nya si kakek mah ulah ya nama lah. Naon teuing. Arek kurek ieu Abdi bade uing berat deui gitu. Entong di deketan. Ai kira-kira ngariweukeun mararantong gitu naon ada urang tadi ge sorangan di dieu. Oh, memang sorangan pada kataman urang teh arek silaturahmi jeung maneh sabasa kalian arek kita duit sakit tuh urang mah Tage. apa 100 deui aya sesana tadina uirna ge di ditu Heuh pas geus harita teh kana kue sakaleng jeung minuman harita sabotol. atuh eta berhitungkeun wae kana minuman jang nanaonan eta bener coba ke hati teh minuman sakitu mendekat perhitungkeun aduh ampun Mararudat mending ngapi ka imah mah bener jeung karena itu mah. tamu teh kitu aing dibawa orang bawa haju bawa haju Astagfirullahaladzim, naon make negara radang kue? Hei, tau negara kue bakal dia. mantok ya mantok wes mantok lah wes mantok Belum kalah di bararawah ka kanan atuh meureun aya semah ka dia aing ku suguhkeuneun. Aduh ampun aing ngarudet di wae jelema teh eta. Aing keur aya di semah pegang anu di dagoan. Barawa ka dieu bawa ka dieu buru. Yakin jelema teh garelo.